suara tukang sate nya. Wah. Katempo cenah mana? Heeh. Lah lebak gitu. Nya. Jam genep pisan. Jam 7 kurang. Oh, pantesan. Wow. Aya aki aing dinya. Hei, aduh. Lagi pada ngapain ya kolot-kolot euy? Njedog. Gitu urak deui bah. Gawe-gawe atuh. Jadi bapak-bapak teh Kasopanan jarar dog we ieu Keur mah. ngagoel aki sia kamari dewek mau lauk ka nyahoan bari teu meunang oge. Enek keur ngagoel maksudna teh hayang ngalap ieu lauk gede na. Ulas teh. Kamari gara ngalauk ka menang senang. Sayang enak ngaladi lauk menang panci. Ah, mungkin teu yang dijual panji we teh mah. Leung we teh yang geus dobol. Dengan naon gerak. Kapiran mah bisa. Balik sekolah aing lapar yeuh. Terus aku teh harus bilang Meuli sate, meuli sate. mana sate Geus Itu. geus ini tukang Encan sate. beli itu tuh koeng ka tempo. Geus ini. Seungit ya ka ameu ah. Geus ini. Encan itu geuning tuh samang sate ah. Teu ngadenge sih. Geus ini. Betul encan ge sok pipilun teh ngomong tuh keluarga lain naon lain lah caricing we kan tuh. siapa disusuk pamali si morosut Moal. Tuh menang lain susuk mah sok merolok. Misi morolok heula deh ka dieu heula. oh pegat tukang sate Heeh. kecang Tubur tuh yang meuli sate. Eueuh tukang sate geus ini kehead. Aya tepan itu tuh ka tempo geuning Aya ah. dia di dinya bieu. Eueuh. Nya aya mangga mang. Aya. Bere atuh pangmeulikeun nemen-nemen Meulikeun, teh. Bah. disusuk disusuk mah ulah Ulah deui naon nu susuk kitu mana naon wah. mana naon Aing lapar balik sekolah ieu. lodan aya aing menang musuh Aing mah teu beuki lodan menang musuk mah. lumayan bogo-bogo oge Ngomong bogo mesin balas bogo. moal Aing keur mah imut-imut nak ieu balas Hakan bogo. atuh hakan. Aing yang sate ah. udah ngurus tunyung Aku tuh yang sate ah. Malikeun Ya Allah Robi sia mah geus mah entong mah dijual ku sia jeung si eta teh si koprak Ah. Nu geus mah geus we. Lu sok sendam aing mah Wae ikhlaskeun ku semua modar wae. Aing kokosodan nya dina taneuh yeuh. atuh mending kene Angan kitu mau sakola isu kan? hegae kapiran sakola ge Geus nya eureun uang udud mending udud. Arek Heeh, udud. Oh, berarti Ku dewek sok dipangnyunutkeun. Krek euy. Wah. Sok udud Udud. batinya. Heeh. Aduh. kantun ka beka Berarti bakari balik kita udud eta. can saumur Astagfirullah. Aduh. aing geus teh kabeuli dun kawung Ah, ngarawetan ku sorangan paru-paruna teu narima udud puntung. wah ya Yang nu beuteul sabatang. Pangmeulikeun. Udud boro-boro jangan cumur sia aing ge hayang balangsa kaki-kaki teh medit. Udah ji. Ieu Tuh aing ripu paru-paru ya geus panas. arek ieu ngakan useup ya. Aduh. Aya mending kena eta engke jangan eta jelema Tuh, ulah medit. aya nu nyolong di laukna tuh, budak satu. Wah. wios keun bae Ari-ari ka batur bagel, ari ka sorangan medit. Aing paeh malah yang ngagotong aing lah. Seneng ngalegleg timah geura ye. Aing mending Ngarah bager. kena kaitkeun kena cungurna tah. Heueuh arek. Cakalan punukna geus ya. Aing dibanguseun kieu mah. engke aing teh pan sakedeung dek ngajual kebon nu itu Manya itu nu itu rek dijual jual mending kena jual kabeh. heeh jangan modal kawin Ah, kawin deui wae. Mae lagi geus kawin. Aya geus kawin kamari. Geus. Mending kena jual lah aya mah ceu dengekeun aing geura. Mending kena jual taneuh mah kabeh. Itu aya keneh. Soalna lamun aki-aki nangis eueuh, engke sok paresea Heeh. anak-anak heeh nyata mending dipake kawin deui ku aing kawin weh. Kitung semua hek wae ge lah. Ayeuna nginjem heula duitna. Aing beli motor jet kita jual taneuh. mangke aing ge can laksana kasih gemoy Aduh juga si boy. Mae mah teu sing gemoy, langsing. Puh mah. Kos menduakan pramugari. Wah. menduakan si eta mah Si Abo ka mana nya? bahkan si Anjasna kamari minta komisi Wah, bapak juga nama keur nganyang ya, eueuh sih. Tah lamun aing geus boga jet ek mah yakin kabogorannya nempel ka aing tah. bogo saha aing Abo, boga Abo. oh bujurna gede kok Aing pibanguseun wae. Kana bener wae emang aki-aki teh lompatna ya. Tinggalin balik jeung aki-aki penyemangat nemble. hidup Uang